Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi dakhalana fi syahri Ramadan. Syahrul mubarakun yujadu bihil khair wa yuzadu bihil rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'alna biha min ulama'ika wa qarabina wa aqwamin wa dhurriyyina biha uluman ladunya tanzila hamil alaika bi'uqwati wa tarzuqna biha fahma nabiyyin wa hifdhal mursalin wa tujibu biha da'watan bisa'adati wa karamati fid dunya wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Langkung dipayun orang sami-sami muji kali syukur ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah orang sadayana masih dipauskeun yuswa. Oke, alhamdulillah dipaparingan inayah ditulung di Allah biasa hati ngalaksanakeun saum dina ieu sasi anu mana dina waji-waji ieu teu saeutik soca ibados seueur ningali nucan bulan puasa. Urang mah sakieu mah alhamdulillah. Alhamdulillah ini taufik hidayah di Allah Ta'ala biasa hadirat Rabbul Ilmi. Mudah-mudahan hadir Allah kaya majlis tahfidz leres-leres sakumaha anu dijanjikeun ku Allah Ta'ala ngalangkungan bisa Kanjeng Nabi. Man hadoro majlisal ilmi fi Ramadan kata Allah Ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin wa yakunu ma'i tahtal arsi. Artosna sahajama anu ngahadiran kana mingguanan lah anu bahasa ini. Sahajama anu ngahadiran kana majlis ilmu atau nabi mingguanan fi Ramadan dina bulan puasa. Maka kata Allah Ta'ala lahu nuliskan Allah Ta'ala pikir kata jama bikuli kodamin tina setiap langkah ibadah tasanatin diberikan jalan sarwa jeung ibadah satawu tina setiap langkah. Kata kabayang ngomong urang berangkat di Cibodas seberapa langkah tadi bacina kan pakai motor ada dua langkah gitu. Putaran pentil berarti putaran pentil itu sekarang akan mutar tezeun malaikat. Setiap langkah teh dituliskeun diberi ganjaran sarua jeung ibadah satahun. Sebenarnya diberi ganjaran ana sebenarnya dari bulan puasa mah ongkos yang ngupingkeun tapi hiper gitu pikirannya itu anak-anak kolak. Maksud diajak ngobrol ya udah langsung kayak gitu. Jadi setiap langkah jalma anu berangkat karena majelis taklim dihitung Allah. Setiap langkah yang diberikan jalan sarwa jeung ibadah satahun. Satahun itu tegas lampu maksiat. Pokoknya dina setiap teh. Anu urang mah boro-boro satahun. Hayang ulah ka lampu maksiat sapoe we ibadah. Dina jam waktu salat kana waktu salat. Kalau lewe urang mah di sela-sela eta teh sok aya wae sifat atau nabi kalakuan anu ngajadikeun maksiat.
mah cuma-cuma setahun jempute diberi ganjaran sarwa jeung ibadah setahun. Alhamdulillah. Wa yakunu ma'i tahtal arsi jeung bukti eta jalma bakal bebarengan sarta kami dina handapkeun arasna Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kacidarudina pas bulan puasa lamun urang teu daek hadir kana majelis taklim. Wa cenah geuning dibantu mahluan pre bulan puasa teh jiwanana tong ningali kanu pre kudu ningali mah anu leuwih getol. Seperti kumaha anu leuwih getol teh model di kaum biasana di kaum pengajian ukur saminggu sakali, tapi pas bulan puasa mah tinggal subuh disebut kuliah subuh. Tahu orang mah paling nih setiap subuh batur jika ulah-ulah pre bulan puasa nya soalna setiap langkah eta anu teu aya dina bulan sejin aya teh ukur dina bulan puasa. Sebab ganjaran sebab naon dina bulan puasa mah baina ajron nafli ka ajril fardi fi ghairi sanyana dina bulan puasa mah ganjaran sunat teh digare ganjaran sarwa jeung ganjaran fardu. Kama fil hadis sakumaha dunia kana hadis kang Rasul baqala nukhfi anu bagus mulina kana hadis Imam Nukhfi rakaatun fihi abdullu min alfi rakaatin fi ghairi. Sarokaat dina bulan puasa anu dipigawe eta abdullu leuwih utama min alfi rakaatin fi ghairi tibatan 1000 rakaat dina bulan puasa. Sarokaat anu dipigawe dina bulan puasa leuwih halus leuwih utama tibatan 1000 rakaat anu dipigawe di luar bulan puasa. Wa tasbihatul bihi jeung maca tasbih subhanallah 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 bihi dina bulan puasa abdulu eta leuwih utama min alfi tasbihatin tiguri tibatan 1000 kali tasbih dina luar bulan puasa. Dan ulang ibadah aku istimewa kacidarudina lamun urang teu dipigawe pas dina bulan puasa kan tenang ningonan bari waktuna ge ukur sak jam bari bebas sak jam teh nangunyan mangga bari sare juga mangga aya cerita ti kalau buka dak latihan bebas lamun urang salat tarawih mah hese bari antara ya baca Quran bari tangan karep kan teu ada hari mingguan mah sugan bari urang teh pelak cau juga subuh bangun silakan teu naon bebas dari kumaha ge nongeng juga bari ganjaranna masya Allah. Jadi kauntungan ketika orang anu mampu ngalawan nafsu sampai ka orang dari itu nak yang itu ya Allah siasa hadirkan majelis tadi. Itu perkara mahal. Sebenarnya masalahnya juga tadi yang mau belum puasa meninggali kerja, meninggali kolam, meninggal apa begitu. Belum puasa meninggali oli sesa, oli asbleker, panbereun itu juga, mana juga siro, marjan. Bulan puasa kau meninggali bujur awe masya Allah berbayar aja khususnya dina tos sahur subuh tos salat subuh kaji mulai sare dibangun jadinya setan kadang-kadang dahsyat beda hawa anu ngarorak kene anu ngarorak beda mungkin ya
lamun sampai ka urang kagoda dina sapina dijelaskeun wa yajibu ma'al qada lisaumin al-kifaratul udma wa ta'jir alaman afsada saumahu fi ramadan yauman kamilan dijima'in tamin asinin bihi lisaum. Diatur sedana wajib sarta qada pikeun kaja manggu puasa namun kifarat anu gede. Qada wajib kifarat pokok kifaratul udma. Wa ta'jir jeung wajib diwirang pikeun ka saha alaman bikin kajama absada anu ngaruksak saumahu kana puasa nabi Ramadan dina bulan puasa yauman sapoe kamilan anu sampurna ijimain kusabab jima deudeuh-deudeuh tamin anu sampurna jimana mana ala kadar diasupkeun wungkul tapi teu keluar mani sawa atawa helmna we wungkul diasupkeun anak masih cambukan tetap salwa asimin bikin disau orang disau kita jimat puasa naon hari kifaratul udma teh kifaratul saja berarti orang wajib mendoan karena eta puasa anu dipake jimat ya disebut kifaratul udma teh kita kurokobatin mu'minatin bila audin salimatin an aibin yane kahiji kifaratul udma teh ngamardekakeun mang abid aya teu mang abidna abid anu sampurna anu teu aya cacat anu mampu digawekeun mahal hargana harga abid paling mahal abid anu sampurna leuwih mahal teu ka pisan ieu mah sama terasi ya lain bisi salah itu kurang dia sama terasi tahu kayak kudu ngamardekakeun abid jeung lawan abid urang mah teu aya berarti pilihan anu kedua lain aja wajib main aja maka apa sih rokokan abid wajib sahroini mutatabi'aini wajib kifaratul udma saja bakti puasa qada sapoe ditambahan ku puasa 2 bulan berturut-turut tidak boleh terputus. LP lamun lantaran naon? Jima ya. Enek-enekan kifaratul udma kahiji ngamardekakeun abid, kaduana puasa 2 bulan berturut-turut teu meunang putus. Lamun putus sapoe sambung di awal. 30 poe makanya. Ya, maning keneh berarti tahan we. Lamun kapeuting deui daripada tiburan 30 poe kayak saberapa ieu kan. Teu kuat. Orang kayak 10. Ayeuna oge geus loba nu bodi. Bari bodi hareupeun mah kiai ge barani kan. Oh ya. Gua edan jelema teh. Si bencong ge pernah kumaha gelo teu wani, bodi hareupeun kiai. Teu ari jelema. Ampun, berarti belum ya jelema. Hari mana banyak jelema belum. Dokatiluna pilihan katiluna murah sekat. Teu mampu pura-pura puasa 2 bulan, sabulan ge geus ngapa kakarek saberapa poe tadi? 8 poe. Karek 8 poe enak puasa geus limpu, kemudian 2 bulan. Pilihan katilu naon diantarana kifaratul udma nu katilu mere dahar ka 60 is. Wa man dawama 'alal jamaati fi ramadan atahu wa ta'ala bi kulli rakatin madinatan tamlau min ni'amillahi ta'ala. Nu kaduana saha jalma anu ngalanggengkeun ngabiasakeun berjamaah dina bulan puasa. Orang biasanya bulan biasanya sok berjamaah. Tapi di bulan puasa mah diistimewakeun. Jalma anu langgeng berjamaah dina bulan puasa atahu Allah taala bi kulli rakaatin maka maparinkeun Allah taala dina sakur-sakur rakaatna madinatan kana hiji kota tamlahu anu dipinuhan eta
kota teh mini amin lain ta'ala tina nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Lain diberi gedung, diberi lagi kota tina setiap rokaat jalma anu berjamaah. Masya Allah. Terus diwaman tara walidayhi fi Ramadan. Ya namun nadallahi ta'ala birrahmah sahad wa anak kapilun jannah sahad jalma anu nyen kahadian anu jadi indung jeung bapana dina bulan puasa ya namun nadallahi ta'ala birrahmah maka eureun terus-terusan orang tersebut dipantau ningali ku Allah kalawan palingali pinuh rahmat wa anak kapilun jannah jeung kami anu agung sallallahu tapi nuntil jangan anu nanggung kayak jalma di surga. Masya Allah. Yang tadi kami bapak beneran kamari pas rek asup bulan puasa teh da aya kieu ning atau bapak di antara urang teh sekira daging 5 kilo. Dari duit 1 juta. Tapi raknya aya juta. Moal teh aya. Terus saya mah nyetak hadiah. Wasu sodako harus ya mari atas nama anu jadi indung aja bapak nah bukan duit 1.000 ya 2.000 misalkan ya dia sodako kayak duit ajarana kalau air itu Barang datang lalu datang kubang lalu sorbah di sodako usul rugi lalu barang usul nawe amat ya, lewe buka duit 2.000 ya sodako kamani tapi gaya anak kau baiknya balik lalu hemat baru itu loba sodako Cina syarat nah hemat baru teh rajin sodako komo anu jadi nungjeng bapak aturan masih kena ayah Gusti Gusti ayah mah Gusti ayah mikanya kain nalika boga rezeki urang boga umur radzi wa man qada hajat ayil muslim di Ramadan qada lahu ta'ala lahu apa hajatin yaumil kiamah sahajal ma anu nyumponan kana pangabutuh jalma muslim dulurna muslim tatangga baraya ya sahawae sesama muslim di Ramadan dina bulan puasa qala Allah ta'ala lahu apa hajatin yaumil kiamah maka Allah jumponan kana pangabutuh eta jalma kana sarebu pangabutuh jaga di poe kiamat. Masalan tatangga urang teu boga uyah pas bulan puasa. Jika tatangga urang teh sugan boga uyah ente sehari sakalian mah. Ieu boga lauk cibuni cenah uyah. Mere kan misalkan. Tah uyah eta teh mampu jumponan pangabutuh sarebu pangabutuh urang jaga di poe kiamat. Uyah datu ditirain naon anu dikeuna ditirain ka ikhlas sabulan saudara mari nilai gede jeung leutik nah lamun ditilai gede jeung leutik luhur karena kaboga urang boga harta badan di imah misalkan 1 juta nilai 100.000 berarti badan ya tapi lamun urang mampu 100.000 pasti lagi tapi lamun urang boga harta 1 miliar sodako 10 juta lah mampu lah diri sampai kogan dia teh ngukur gede jeung leutik na kaikhlasanana kaikhlasan urang tak lamun aya batur aya pamabutuh naon wae bulu-bulu cumponan urang sebab naon jaga di akhirat mana nalika urang butuh ku amal rek entah ka saha rek nginjem ka saha meuli ka saha semua bisa. Kalau misalkan timbangan amal orang harus menolong gak kencar, aku mah masuk lah. Jadi tadi dinya Gusti, ya terus berarti kencar udah kumaha di abina mahanana. Sih, dapat cimuni. Nah, iya nak peluang bulan puasa. Senajan nilainya ala kadar umur, tapi anu jelema nu diterena hayang, insyaallah. Mampu nabung insya Allah ya. Mudah-mudahan sing mampu saya bisa sedekah dan teu kudu kuat karena sedekah mah teu mere bunga
tersenyum sudah. Oh, perkara anu banget ditutupkeun modal ku duit. Sanu teu butuh duit, do mage. Gitueun. Orang-orang kaya di Jakarta, orang-orang kaya di Madinah, ayeuna mah di Madinah lebih gaya. Cara nyembuhan nanti bayi mah sebatas takjil. Korma, model makanan terus dahar. Ayeuna mah di samping eta bungkusan teh tina setiap bungkus teh aya duitan $100 senilai $1.700.000. Mata untuk buka duit buka di Madinah. Di Madinah mah di daerah anak-anak ongkos duitnya $1.700.000 per orang. Di seberapa ribu jelema eta. Di Madinah. Ayeuna pas jalan ya terus seminggu. Ayo kita ngomong aja. Bener mau buka kali itu rombongan ini. Tahu dia, tahu. Kali itu. Dapat cuma kesempatan ayeuna hayang boga ceng-celengan geus dikurangkeun kana bumi di akhirat. Ayeuna waktu nan baru tadi. Betul kan udah itu. Ayeuna korma di kota yang Samaru. Ayeuna aku dengan sok lulus. Itu apa? Ramai perkara menyesuaikan yang mampu kan dan tujuannya supaya negara akhirat mereka berjuang cile esennya kan ambang menyukuran maka kebutuhan di antara ayat pertolongan di Allah. Tarik jam 5 kamu menit. Benar lah itu memang. Oke, bukan bersama ini deh. Bersama ini. Bersama di dia nanti berlangsung. Jangan dibawa tegang, haji dalam bahasa mah kuno, nulutan. Maka benar ada kelas ini. Turun naik dari mendingan bahas umum. Ya, istimewa yang bahasa. Bahkan Muhammad karena la yusolifat pada dahal Ramadan yajib nafsahu bisyari wa thayyibi wa yusoli wa yuqam apa tahu. Diriwayatkan ayat Jami dengan arti ngarang samaran Muhammad. Karena la yusoli eta Muhammad jelema tara salat asalna. Ada yang salat kedua. Di tengah salat teh kacangan amal maluku. Sok tahu. Yang malu itu naon dari mana? Lain ketika orang ketika kafir itu mana malu. Alasan. Pas datang bulan puasa, faida dahal Ramadan yajin nafsa bisa diwatib. Mapai sandirina make pakaian anu halus jeung make parfum misalnya ini. Maksudnya menyambut kedatangan bulan Ramadan. Ngagungkeun kana bulan Ramadan. Wa yusoli wa yubda mapatahu jeung salat eta si jalma begitu asup bulan puasa mah taragi jadi salat. Sakur anu kaliwatan di kodoan dalam tu beurang penting teh kodoan salat anu kaliwat. Demangi waktu luang sama sakali. Dan dalam bulan puasa mah teu dipake usaha. Dibagena modoan terus-terusan. Dikersakeun eta jalma teh pertengahan puasa maot. Begitu maot babaturanna ya sambil menguburkan. Kalau ambil mana kain dan dina jero sare pakila ditaros. Mapa Allah bika. Kumaha perbuatan Allah ka anjeun? Pan maneh mah tadina jelema tah salat ceuk baca we. Faqala ghafarli rabbi. Cek eta jalma Allah geus ngahampura ka kaula di hurmati di Ramadan ku alataran ngagukeun jeung ngahormat kana bulan Ramadan. Padahal lamun dihitung puasa salatna anu kaliwat can kabayar. Dan manehna berjuang di awal puasa terus-terusan ngodoan. Teu dihitung sabaraha waktu kan jelas teu jual manehna lamun dipere pajak kurek terus ngodoan kabeh dicatat. Sekalipun kodoanna can kabayar lantaran isuan atau bijak. Cara maka dihampura Allah Subhanahu wa taala lan
tahunna bulan Ramadan. Maka kalau kurang masa baheula loba teu kali. Kadang sholat, kadang teu, kadang orang eling, kadang teu eling. Ayeuna waktuna bulan puasa. Keur ngahapus kabeh kagorengan urang. Bersihan perkara-perkara goreng, bahkan bulan puasa mah lain mampu menghapus setiap waktu beda jeung sholat. Lamun sholat waktu mah ngahapus karena dosa dina waktu sholat kana waktu sholat. Subuh dihapus lohor. Dosa di lohor di asar dihapus ku sholat asar. Dosa di asar di maghrib dihapus ku sholat maghrib. Terus saya gitu setiap waktu. Maka kita hadis lagi berbeda seperti sholat 5 waktu itu seperti orang boga wahanan caina anu ngalir bari gede, bari tenang, bari bening, anu bening anu mana di eta wahanan teh urang sampai sapenting mandi 5 kali. Kira-kira aya kira daging dina urang mah 5 kali sampai mandi kira-kira masih kena lagi. Sholat ibarat itu. Sholat sakit puasa mah lebih tinggi itu mansoma Ramadan imanan wa tisaban ufirullahu mata pada nabi dan bi saja anu puasa dina bulan Ramadan imanan bari percaya yakin karena janji Allah wa tisaban jeung sabahagian ulama mah wa tisaban teh bari ngaraksa dina perkara anu ngagagaweun kana ganjaran puasa jeung sabarina ulama deui wa tisaban jeung yakin karena janji ti Allah. Nah pada intinya man soma Ramadan iman wa tisaban gufir mata pada janji saja man puasa dina bulan puasa iman yakin percaya karena janji Allah wa tisaban jeung raksa tina perbuatan ngagugurkeun kana ganjaran puasa gufir mata pada janji maka dihampura dosana teh dibalik nepi ka detik ayeuna. Eta kaampuhan, kaagungan, kaistimewaan, kadahsyatan kekuatan ngeleburna dosa ku alatara puasa atau kacila gelona jelema datang bulan puasa mun puasa itu peluang kan urang rumah sabukol dosa lamun sekurang di teh ngan Gusti masa urang sekolah di tengah ya Allah aya pun tidak enak di anu bohong lamun teu pernah anu saya kumaha obatanna abdi moal mampu padahal kita peluang aku puasa dan bulan puasa aku kalau air puasa daik ke sholat itu aman kita tunang-tunang ini hari-hari puasa air tapi si air dulu kurang tetangga kurang bejaan tuh sih mana kita bikin lebih karena puasa hari membuktikan saling elingan saling nasihatkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala sallallahu alaihi wasallam man akhraja fi masjidillah ta'ala fi Ramadan kana lahu nur fi qabrihi wa kataba lahu sawabun sunna fi dalikal masjid wa shalat alaihi malaikat wastaghfiru lahu amalatul asy. Nu diriwayatkeun ku Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu saknyana Kanjeng Rasul ngadawuh man asroja fi masjidi mi masajidillahi ta'ala sahajal mah anu merencaan pasang bohlam ayeuna membaheula patroma atawa cengkor sahajal mah nyaangan di masjidillah di salah sahina masjidna Allah anu ngarebohlam ka masjid gitulah di Ramadan dina bulan puasa dipasangkeun eta bohlam nanti dan ayam pegante mulai ayam pegante ka laporan ieu ka batur malah diparing deui Jordi, bola itu kuatan dina. Jordi cuma, jangan ada yang ngomel gitu orang. Eta ungang jelema lain ku urang buru-buru keluar gitu. Wah, malah parah boy, beli atau gitu langsung. Jadi kuat tinggal kayak asal atau bugalin air rokok kabeli mana itu orang gitu. Ya ujung di GM gak boleh ayat 20.000. Nampak teryakin mereka karena pahala. Sahaja man masangkeun bohlam di masjid dina bulan puasa
puasa kana lahu nurun fi qabrihi maka bukti eta jalma kali cahangan jadi cahaya di kuburna wa kataba lahu sawabun nusulina bidan masjid jeung nuliskeun Allah Subhanahu wa taala pikeun ka eta jalma ganjaran sakur anu salat di eta masjid ku bohlam itu 1 juta teu hargana ge ganjaran anu salat di eta masjid dibere ka eta jalma teu ngurangan ka anu salatna. Sakurang muslim, sekarang sholatnya 1000 jelema, ya 1000 ganjaran tapi kayak ada jelema nu mere bohlam. Misalkan 2000 ya 2000. Kita belum bisa mah paboro-boro. Hah? Dari paboro-boro. Jauh-jauh. Paboro-boro. Peluang Gusti lagu katanya. Ulah sampai ke orang daerah aing hanya ka aing ka dulu. Dan geus waktu yang ka dulu memang. Baheula ka dulu ge dunya. Ada mas ka dulu. Gambor. Wa salat alaihi malaikat wa astaghfirullahu amma si jeung macakeun shalawat kira-kira para malaikat wa astaghfirullahu jeung mintakeun istighfar mintakeun hampura pikeun ka jalma malaikat nangani aras mada dari kafir masjid salagi eta bohlam hulu yang di masjid selagi selama bohlam masih menyala malaikat terus-terusan jujur keluar ke Allah memintakeun hampura pikeun ka eta jalma anu mere bohlam ka masjid dan usahakeun orang ya 52 menit berarti nanti jam berapa buka teh dari 15 soalnya kan berarti nilai apa yang bukannya deh Kan judul lah. Kan judul leuwih. Sajudul deui. Ye keistimewaan dina bulan puasa tong boros sodaqona bulan puasa mah esna bulan puasa diganjar. Katakan mun kami lu membaca Quran, lu selawat, tapi yang mau ganjaran es, ku es ke udah ganjaran. Nak sebab es mah nyen dosa. Ayo bicara nyen es nyen dosa. Main ayamnya. Ganjaran. Ku es na oge. Jeung kauntungan jaman puasa mun hayang kawin can buka duit ku puasa mah jadi leungit sayang. Arif itu alasan dinaon Alasan juga duit. Terus sedina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi alaihi salatu wasallam qala idza staiqadu ahadukum min naumihi fi sahri Ramadan wa taharraqa fi firasihi wa saqalat min janibin ila janibin yaqulu malakun barakallahu fik. Saur sedina Umar radhiyallahu ta'ala anhu nampi ti Kanjeng Rasul nalika gelisah guling gasahan jelema anu sae dina bulan puasa. Penting maksudna ya. Ting gelisah nate kedah ulur pamajikan, ting gelisah nate kedah babaringit, ting gelisah nate bingung ulur kesal. Penting nama guling gasahan eta teh mah. Es nate ting batu mila merena. Sudah stay kodo haluk minum mihi kisah Ramadan dinasarina bulan puasa wa taharqu fi firasihi serta pusing itu maksudnya itu guling gasahan puasa pulang menjadi pulang balik antara nang arah nang kuban situ nah ya puluh malak maka malaikat ngadalu kum udah anjeun barakallahu fik saya anjeun dibarokah ku Allah kan kurang teh kadeni nalika urang teh daek sare teh kayak tinggal HP malaikat mengetahui barakallahu fik warahimukallah ini bakal merahmat ke anjeun Allah Subhanahu wa taala. Paida koma biniati salat lamun teh mah eta si jalma teh budang tujuan teh ngalaksanakeun salat aya tahajud misalkan teh salat qobat salat hajat yaqullahu maka ngadukan eta malaikat lil firasi eta hamparanna kasurna wa yaqulu jeung ucap eta kasur Allahumma atihil firasal marfu'ah
Ya Allah moga Gusti ngagentosan ka ieu jalmi kasu anu leuwih tebal anu leuwih kanal jaga ieu jalma. Terus weda bisa saubahu di mana-mana make bajuna eta si jalma teh tujuan rek salat teh udang dina sareng tadi. Ya ulah maka ngadu angka eta si jalma saubu baju teh banyak dulu eta baju. Allahumma atihi min lalil jannah. Ya Allah moga Gusti ngagantian ka ieu jalmi pirang-pirang dandanan surga. Dandanan surga teh mahkota. Wa idza labisa lagi di mana-mana make eta si jalma kana sendalna. Pada di imah teh berarek salat teh sok make sendal teh kawase. Naqulahu maka ngadu eta sendal, nak lahu sendalna wa taqulan Allahumma sabit qadamani ala sirat. Ya Allah moga Gusti mancegkeun kana sukuna isi jalma nalika nyukang siratal mustaqim. Wa idza tanawwala al-anani yaqulu hina wa yaqulu lahu atihi min aqwabil jannah. Wa tawadhu'a di mana-mana wudu jadulul mahum maka ngadu eta cai ka adamu ayakuma wa yaqul Allahumma tawfiqhu min dunubi wa khataya ya Allah moga Gusti nyucikeun ka ieu jalma tina pirang dosa jeung pirang-pirang kasalahanana. Di luar teh cai. Wa idza qamina salat, tuluy di mana-mana ngadeg eta jalma tujuan rek salat, ya ulahul bait maka ngadua eta imah nu cicingan ka eta jalma. Wa yaqul Allahumma wasi qabrahu wa nawwir qubratuhu wajid rahmatuhu wa yamdur ta'ala ilaihi bi rahmah. Di mana-mana eta jalma tujuan rek ngalaksanakeun salat maka imah eta ngadua ya Allah moga Gusti ngalegakeun pakuburanana wa nuru qubratuhu jeung caangkeun Gusti pakuburanana wajid rahmatuhu jeung tamihan Gusti rahmat tapi kan kata si jalma wa yamdur ta'ala jeung nyawa Allah ta'ala ilaihi kata jalma bi rahmah kalam kali itu. Inda doa wa yaqulu inda doa ya abdi minka doa wa ana ijabah. Wahai abdi hamba kami anjeun ngadoa ka kami maka kami akan ijabah. Wa minka soal anjeun anu minta wa minan nawab aula anu nawab. Wa minka istighfar anjeun anu minta hampura wa minan aula anu hampura ka anjeun. Maka setiap jalma anu ngalaksanakeun ibadah dina bulan puasa wal aya anu luput dina ijabah Allah Subhanahu wa taala. Kami tenang aya waktu anu mudah dipidamel enteng dipidamel tapi dahsyat dina ijabah dina bulan puasa mah kuncina ngaduan nalika buka puasa. Kumaha buka puasa teh misalkan tang kana waktu misalkan 5 menit puasa cicing harus dilawi diancam menimpal keula menimpal jauh keula menimpal mangga ditepok we. Ini kira-kira 2 menit baca la ilaha illallah wa la syarika lahu bisa orang sholawat begitu ngomong serina langsung bismillahirrahmanirrahim tak karena ceritaan langsung karena korma dalam amin ceritaan korma langsung ceritaan sebab tidak abtaroha hukum palyubdiri alat tamrin tidak abtaroha hukum palyubdiri alat tamrin di mana-mana anjin buka tidak puasa salah satu anjin maka buka makan korma painahu barokatun saja tak korma teh barokah painam yajid umat teh mah rahmat buka korma mah aya oge cenah buah misalkan anggur kemudian tenang Paliutin al-mahi lamun terbuka pernah cai pahin naus nyata cai teh topu suci lamun dua pernah cai Roy sabak ada tadi orang baca bismillah langsung mendengar kurma yang cai langsung Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika orang kan lain Allahumma laka sumtu itu memang tangan naon Allahumma laka sumtu waktu gila bismillah langsung bismillah. Begitu ya tak asup, jeung kurma asup, cai asup kurma asup karena asup, karek angkat tangan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika abdu. Bahasana ge wa ala rizqika abdu jeung ku ala tara rezeki teh Gusti dibuka. Pan rezeki teh asup ka urang. Da jangan asup mah jadi rezeki. Jadi rezeki mah harus asup. Wa ala rizqika abdu. Terus mati kan
rutinnya orang main mabrik tak butuh orang misalkan mugi Gusti dongkapeun istri anu geunis jam pernik anu meme kepadam Aduh. bener boga pamajikan misalkan nya lamun eta saah ijabah saurusna dina waktu buka puasa atau misalkan buka anak perhari atau budak-budak Bandung atau misalkan turun-turun kayak bisa disolehkan sunnah ya Allah ya Gusti sama ada orang kalau melakukan sebutan itu tuluykeun karena tangga butuh urang so eta saah ijabah mati di dinya ya misalkan eta rahasia kan tanggung beda-beda orang bisa orang penting mah kedua bisa tarawih wajib banget Salih ke tarawih teh eueuh deui urang tadarus tahajud terus Nggak awe-awe. teh manfaatkeun nya nalika buka puasa tenang nih beres nih jam 6 lebih 1 menit nya sekedar di merenang buka puasa deket anak diajak buka bersama kayak curang cileun mah di mah kalau kita nanya itu pengen tenang biasa kabulikeun mudah-mudahan menulis atau tidak Allah taala sehingga Allah serta mudah-mudahan dalam sedaya puasana masih ditampi ku Allah Subhanahu wa taala serta diberikan yuswa anu panjang bari sehat digampu kemilik surang rezeki istiqomah dina ibadah mampu tamat puasa duka Idul Fitri bari salamet sadayana amin ya Allah